ku urang bakal disebut hampang. Kajelasan ieu meureunang bari ngantosan kamari ti MKD kumaha palukarna kumaha sangsina urang Bandungan wae. Nanging panyumanget kanggo urang sadayana ayeuna bade ngayakeun ngaruat urang Sunda ngaruat arteria dahlan anu geus karasa pisan nyeri keur orang Sunda nyaeta orang Sunda teh dinyeri ku arteria dahlan. Mangkana luyu sadayana palawargi arteria dahlan musuh Sunda pecat arteria dahlan. Atur nuhun wargi-wargi sareng kasapuhan sadayana engke aya oge Kang Ahmad sareng Kang Dina kanggo salajengna meureunang ge aya orasi sareng sambutan ti sesepuh-sesepuh anu kaleresan tiasa hadir di ieu patempatan. Mangga aturanan Kang Dina. Atur nuhun sampurasun. Orang Sunda teu butuh hampura ti arteria dahlan. Anu dibutuhkeun ku orang Sunda arteria dahlan erek mundur secara terhormat atawa erek diturunkeun jeung dipidenakeun. Kamari dulur sadayana saparakanca geus ngadatangan Mahkamah Majelis Kehormatan Dewan. Nah, ayeuna nu dipertes ku urang cik sajauh mana Majelis Kehormatan Dewan lamun teu bisa ngeureunkeun arteria dahlan berarti geus Majelis Kehormatan geus teu hormat. Geus teu hormat deui ka orang Sunda, geus terhormat deui ka dewan. Ye hiji-hijina urang jalan make konstitusional. Urang datang ka MKD secara hukum kan aya dulur nu saja nu ngalaporkeun misalnya ka polisi eta kan urusanana masing-masing. Urang mah tetep dina undangan dina adeg-adeg orang Sunda nuntut ka mahkamah ka majelis kehormatan dewan cik sejauh mana bisa jadi terhormat teu. Lamun teu bisa ngeureunkeun teu bisa ngalengserkeun arteria dahlan patut dipertanyakeun eta majelis kehormatan. Eta nu perlu ku urang kudu didukung sadayana. Aya kene simkuring anu masih kene rada kecewa kakarak ayeuna kakarak dibere peringatan keras ku DPD ku DPP PDI Perjuangan teu butuh ngan saukur diperingatan keras hukum. Da kudu ditindak tinggal milih ayeuna keur partai erek mempertahankan arteria dahlan partai ruksa atawa erek milih masyarakat Sunda ngalengserkeun arteria dahlan. Eta tinggal dua anu tinggal di urang eueuh di pilihan ngeureunkeun arteria dahlan ku DPP atau arteria dahlan dengan kesadaran sorangan manehna mundur atau kurang diturunkan yang dipidanakeun atau Sunda tanpa PDI. Tah anu cek manggiwan naon Sunda tanpa PDI eta bisa kejadian di urang. Batakna cimkuring sakali deui ngingetan. DPD PDI Perjuangan geus alus ngarekomendasi supaya arteria dahlan dipecat. Manehna ngawakili masyarakat Sunda. Di dia urang kudu terus-terusan maju nepikeun ka arteria dahlan dieureunkeun baik erek ngaliwatan majelis kehormatan dewan atawa melalui DPP ya kudu ya tah ieu perluna simkuring ka dulur-dulur kabeh ulah petot-petot saacan arteria dahlan dieureunkeun urang kudu gerak terus urang kudu nuntut terus geus 3 kali di urang cing inget nista maja jeung utama mimiti baheula awal urang dihina kudu ngaran Adena Sution disebut orang Sunda dibere es lilin ngajedog. Kedua waktu ku Habib Rizik
Urang disebut sampurasun dipelesetkeun jadi campuracun. Urang dibere hampura ngajodog ayeuna geus katilu geus teu bisa. Nista maja geus utama katilu. Ieu kudu dituntut. Iya kudu dipenta eureun. Lamun teu pilihan tadi kadua pada ileungit di Jawa Barat atawa arek meureunkeun Ateria Dahlan. Simkuring sekali deui menta ka majelis kehormatan dewan supaya sagancangna sidang meureunkeun Ateria Dahlan. Patut bahwa jalma ieu tidak terhormat. Lamun teu bisa patut dipertanyakan majelis kehormatan dewan berarti sudah tidak terhormat lantaran geus teu bisa ngeureunkeun ngaran Ateria Dahlan seorang anggota DPR RI anu tidak terhormat dan melecehkan orang Sunda. Sakitu sampurasun. Atur nuhun Kang Dina, tadi tos wakca kahoyong mantena cikana kahoyong urang sadayana. Maka enak dilajeng Kang Ahmad sesepuh urang di lingkungan Sunda oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun Kang Asep, Kang Dina atas kasih abdi. Palawargi sadayana anu sapertos ka uninga ku urang dugi ke danget ayeuna eta si makhluk arti Dahlan teh masih kena ngeunah ngajedong si koplok Gusti nu agungnya nah nu kitu patut kayaknya dipertahankeun kiranya anu lebah gigir beladi itu ditahan ngan 2 minggu prosesna ge ai urang geus sabaraha minggu ieu teh unggal poe ngayakeun aksi ya Rob palawargi sim abdi masih kena emut si makhluk Arteria geus 3 kali ngalakukeun nunjukkeun akhlak anu kirang sae anu teu mantes dilakukeun ku disebutna naon anggota dewan yang terhormat. Lebah mana urang kudu hormat ka marena. Kahiji abdi emut keneh. Nalika aya kunjungan komisi di Departemen Agama, anjeunna nunjukkeun arogansi. Nu kadua kaemut ku abdi nalika aya hiji gempangan di LC mami telepat mah. Anjeunna eta nyarekan lak-lak dasar kala sawios guru besar Indonesia. Kolot eta teh Profesor Emil Salim teh. Tah nu katilu ayeuna. Sapertos sabeda unggalkeun Kang Dina. Leres pisan. Nista Maja Utama. Ayeuna mah pokona mah urang moal eureun nepikeun ka Ateria Dahlan dipecat cat. Sabo. Kajadian Jawa Barat anu PDIP. Nepikeun ka Ira Sidiki moal mundur. Urusan aksi nggak babela, ia lemah cai. Getih sudah ngotor di aing. Abdi punten Pak Polisi, abdi saja tumaros ka pangersana. Bapak, abdi hoyong terang Pak. Nah, ayo Kapolres wantun. Eleke sege kumaha maneh sorangan. Tanpa nuturkeun eta kebijakan Kapolres. Moal mungkin pasti. Kapolsek mau mungkin mau wanian. Nah, hari disebut wakil rakyatnya, gobloknya. Kelakuan gitu. Pan ngawakilan aing. Aing teh rakyatna, aing teh pimpinanana. Ka bapak-bapak teh pimpinanana di teh. Marukani kabeh diwakilan ku si waduk teh. Boga mobil eta boga bisa plat nomor boga 5. Jeung nomor polisi nomor dinas deui. Nu kitu patut teh bisa dituntut. Ya Rob. Sauninga abdi da abdi ge abdi ke pengacara. Uninga bahwa seorang polisi itu bisa menyidik perkara tanpa adanya laporan. Manakala ada berlima temuan, satu temuan. Nah, palawarginya amanah ti abdi urang ulah putus semangat. Teras ieu sawalakan teras
bahwa arteria dan kena diproses. Nepikinkan tujuan orang berhasil. MKD telah memproses hukum arteria dahlan. Sakitu kita dipiatur ku abdi, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Rampes. Urip Sunda. Urip Sunda. Urip Sunda. Hidup. Hidup. Hidup Sunda. Oke. Hapunten. Sim kuring meh rada ngartieun sugan kadengeun di seueur media. Sim kuring dek ngobrolna bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rambe. Sampurasun. Rambe. Hidup Sunda. Hidup. Tolong dengarkan kepada Ketua Umum Ibu Megawati yang terhormat. Saya orang Sunda merasa dilecehkan sekali dengan yang namanya arteria dahlan. Harus diingat bahwa awal perjuangan PDIP, Partai PDIP itu ada di Jawa Barat, tepatnya di Majalaya. Kalau Anda tidak berani memencet arteria dahlan, berarti Anda sama juga tidak menghargai perjuangan leluhur dari PDIP yang sekarang ini. Saya rasa semua akan setuju bahwa arteria dahlan segera dipecat. Setuju? Setuju? Allahu Akbar. Orang Sunda sudah 3 kali seperti tadi rekan saya berbicara disakiti. Sekarang yang ketiga kalinya satu kata. Tidak ada kata menyerah untuk berjuang terus bahwa arteria dahlan harus dipecat. Yang kedua, tolong dengarkan wakil-wakil rakyat yang ada di Jawa Barat. Kalian harus malu. 91 orang yang mewakili nasional. Kenapa? Semua hanya diam dan mingkem. Apa kalian takut? Apa kalian takut kehilangan posisi? Harus diingat bahwa kalian adalah dipilih oleh warga Jawa Barat, warga orang Sunda. Dan saya sangat merekomendasikan, meskipun hanya segelintir orang yang berbicara, tapi hampir 98% mereka pada diam. Kita setuju anggota DPR RI yang mewakili kita yang ada di sana untuk tidak dipilih kembali. Mana perjuangan kalian? Mana sakit hati kalian untuk Jawa Barat? DPD kita punya 4, hanya 1 orang yang saya lihat. Kamana tiluan nanti? Gawe naon? Maneh teh diutus kuat masyarakat Jawa Barat teh dipercayakan ngaberjuangkeun perwakilan aspirasi Jawa Barat, jangan berjuangkan harga diri masyarakat Jawa Barat, khususnya orang Sunda. Hiji, tong dipilih deui. Setuju? Dan cukup ku PDI unggul, tapi kabeh dewan DPR RI anu keur cari cicing ngajaredog dina kursi di ditu anu mah gawe cirian ti ayeuna 81 urang teu kudu dipilih deui. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian semua, sekarang kita hanya segelintir orang yang ada di sini, dan saya sepakat bahwa perjuangan ini tidak akan ada habisnya sebelum yang namanya arteria dahlan dipecat dan diberhentikan. Sekali lagi, saya mohon maaf secara saya pribadi. Banyak rekan-rekan sahabat saya kader PDI, meskipun dari DPD
Jawa Barat sudah merekomendasikan untuk dipecat. Tapi asal ciga bobodohan pas diterima di Jawakartana ngan saukur menang peringatan berat. Cenah eta ge. Berat teh ciga kumaha. Tapi teh kudu cukup cicing. Saya minta ke DPD, PDI juga untuk terus meneriakan dan mendesak Ketua Umum dan MKD Komisi 3 yang ada di sana. Aingnya nyari hati. Boga Dewan teh loba, boga wakil Jawa Barat itu banyak. Tapi kita lihat pada provinsi sebelah, satu orang meskipun perempuan bisa bertindak dengan lantang dan mencekal orang yang bermasalah itu. Mana anggota Dewan wakil dari Jawa Barat? Tong ngolor we, tong sare we, tong ngadon dahar cicing ti masyarakat Jawa Barat. Tapi manehanana teu bisa diharapkan ngawakilan aspirasi masyarakat Jawa Barat. Hatur nuhun. Sampurasun. Kurang kedaftaran ya. Ya khususnya ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangan teh embahna atau dasarna teh pluralisme lebihkan ka asupan jelema anu rasis siga kieu. Tadi perlu dipertanyakan ku partai 81 anggota dewan anu kawakilan Jawa Barat simkuring hayang mana dena kudu ngomong cik aya rasa lain dengan saukur butuh sorana ku orang Sunda lain saukur butuh sorana ku orang Jawa Barat tapi cik tingalikeun ayeuna daerah pemilihan araranjeun dihina bangsana dihina. Pertama anu bisa ngaraketkeun karena bangsa iwal ti bahasana ayeuna bahasa urang dikitu simkuring kacida nerina lantaran si Ateria Dahlan ieu di mana manehna nganepikeun protes eta dina acara resmi ke rapat kerja Komisi 3 jeung Jaksa Agung. Lamun jiga si Edi Mulyadi mah eta manehna di medsos lain tengawakilan partai manehna ngan memang kader tapi bisa diundang tapi kunaon ieu mah geus jelas resmi eta nu dari Nasim Kuring lamun dina medsos meureun silelesan teh geus biasa loba lah aya nu disebut hoax jeung sajabana tapi ieu dina acara resmi anu manehna nepi nganyatakeun ya teu meunang make bahasa Sunda. Nah curiga naon apakah bahasa Sunda ieu teh erek dianggap pikasieun atawa rek misahkeun kan teu. Wah deui cara cirina bangsa nyaeta aya dina bahasana. Takut kituna urang tuntut simkuring lain nuntut ka partaina hungkul. Tapi ka pribadina simkuring nuntut pisan. Lantaran geus teu ngahargaan deui kana bahasa urang. Geus menta kudu mecat bangsa urang anu ngomong make bahasa Sunda ieu geus kaleulewihan. Takut kituna cik ayeuna urang sadayana urang ulah pete terus urang semangat. Urang kawal majelis kehormatan dewan. Urang kuatkeun supaya manehanana bisa disidang jeung mere keputusan. Sakitu haturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring kalau resah dia ngiring uyup di dia, kalau resah dia Pak Asep Maung, komandan pergerakan di Kota Bandung. Abdi Asep KW, karena gue sih ada yang lain kawenehan. Komo diringkas di bahasana kawai. Kawai apalnya? Apal. PH. Nah gitu. Eta ngahaturkeun Ibu nuhun ka pangarsa acara Pak Iwan, Pak Semau, Kang Diki sareng Kang Ahmad. Nah di dia alhamdulillah Monumen Perjuangan Jawa Barat benar-benar jadi lahan perjuangan. Terus ada dicoblong. Terus di Kota Bandung Payunan 4, Payunan Gedung Sate. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Aku gitu nah kamari abi aya selentingan aya cariosan untuk ngebahas partai ini atuh gitu kan. Tapi da faktana ayeuna faktana kumaha terstruktur dan masif melakukan tindakan-tindakan yang kurang nyaman untuk bangsa Indonesia. Abi campurnya Pak Intennya da gaulna ge campur. Alasan ieu Sunda kacampuran. Nah, ayeuna titipanana Pak Inten kieu seueur teuing dongeng anu ngaganggu ka masyarakat Kasundaan kalasan di Bandung di Jawa Barat. Kalasan Pak Asep sok nyarioskeun Jati kasilih ku Junti. Jati kasilih ku Junti. Tah ayeuna teh tos mulai di rangsek eta bahasa Sunda, tatanan budaya di mana-mana tos aya. Ayeuna tos diresep. Ayeuna ngawitan di nu rapat pleno anu bersih, anu kedahna jernih, anjeunna sudah mulai rasis. Seperti itu. Itu baru dari tatanan bahasa. Belum dari tatanan ruang gerak masyarakat. Yayasan Pusat Kebudayaan, mana pergerakannya? Yayasan adat seperti kieu masyarakat adat saha nu nangtunganana. Ayeuna kudu digiatkeun deui. Adat pangaruh pangabutuh keur wilayah nu sesuai teritorial wilayah kearifan lokal eta kena digudangkeun deui. Kunaon ayeuna aya sababaraha wilayah anu direbut ku bangsa konglomerat kapitalis. Nepi kabudayaan nu lainna cingcir ini masyarakat Jawa Barat nyaeta anu nyaah ka batur masjid leungit eta di Cihampelas anu orang Sunda dibikeunna ka mana kapitalis eta salah sahijina abis sanes muatan tapi ini akan menciptakan friksi di antara masyarakat Sunda sendiri. Jadi kada diperhatoskeun urang sing telak najan masyarakat sanes anggota dewan sanes pejabat tapi masyarakat memboga pangaweruh pangarti pikeun jadi pupuhu ke masyarakat lainnya negaskeun barang urang Sunda ulah nepi ka leungit adat istiadat urang Sunda ulah nepi ka leungit karuhun urang ulah nepi ka kaduhung seueur anu dicarioskeun anu dipapatahkeun ku sepuh-sepuh budaya Sunda nu salah sahijina nyaeta nu tadi Jati kasilih ku Junti urang kaseret-seret eueun memperjuangkeun leres pisan tadi aya sabaraha anggota dewan DPD anu teu bisa memperjuangkan masyarakatna tiap aya acara tiap aya demo kudu digedor kudu diketrok wae padahal geus dibejaan erek demo sabaraha jelema 1000 urang negosiator segera temui ke DPRD-nya ada dari masyarakat Sunda ada dari budaya ada dari pembangunan ieu teh kuduna didatangan era kudu bawa ka era masyarakat Sunda amun dihina dikia-kia nangtung kabeh hudang kabeh entong diantap hoream ngomong kasar adi di mimbar mah mun panggil kieu hayo dar entong disebut kendalan alus teuing debil iblis setan ronggatkeun partai debil urang teh bawa partai sorangan maneh nangtung jaing siap Bhinneka Tunggal Ika itu lambangna Bhinneka Tunggal Ika tong pepecahan sarua satujuan ieu Indonesia mimiti maneh ngarungkatkeun jero basa ngarungkatkeun jero tatanan ekonomi ngarungkatkeun jero tatanan budaya kapitalis pribumi jadi naon tukang cilok pakai sendal capit tina di mana aya bahasa umum di dia halus pangsolatan halus nangtung otak sia nangtung para pejabat ngantar sebutkan anjing dibayar wah ini tangtungkan kurang ajar maksimal Allahu Akbar Allahu Akbar nangtung engke geus beres ieu di gerohan engke geus beres ieu aya motoan imah engke geus beres ieu aya motoan pamajikan teu rek naon tungtuna leungit hiji nah gitu janten urang tangtungkeun Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat itu gedung sate
itu heritage oke. Tapi kayak bakal jadi heritage kurang aja di dia. Nyaksian ke anak incu pernah orang nantungkan iya di haur pancuh, iya teh pancuhna perjuangan derasnya. Iya teh haur pancuh, balau bahaur pancuhna di dia. Para pesilat kabuhuran aya di dia di Cekelwa. Sok nantung babarengan. Dewan Sauran. Mun eta boga kaera, ieu kadenge. Pampang neme kadenge, Pak. Da eta teh mercusuarna teh gede. Atuh ngurunung ka dieu, heuh nyarios di dieu. Mangga jangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.